ngamprokan siin cenah mai di kebon. Aduh, baru ngit di aing mah Halo, aya kacapi murag. Dasar milik milik jelema soleha cenanya. Belum belum 5 menit. Oh, nanya hul iya. Widih, nih panodongan teh meuni indahnya. Urang karak nempo kabelah dieu da. Dari serumahan mah kieu. Nyamperkeun nasiin Aduh, aing mah dari jauh-jauh teuing atuh ieu teh jalan teh. Coba mister jalan kieu. Nanjak. Goblok siin mah buka tempat hicing teh nyusahkeun aing Duh. Duh kumaha ya? Sia-sia jauh-jauh ka dieu. Meni indah panodongan teh. Kakarakeun ka kebon meni araratel. Aing mah loba duit oge kudu neuleuh naon kebon ieu teh. Kitu legana ge ini eueuh ngurusna. Aku urang kudu tunggu wae mah unggal poe di dieu araratel sarudi teuing. Duh, urang kudu neangan tunggu kebon ieu mah. Urang teh harayang sarudi aing nungguan di dieu mah. Asa ka mana nya neanganna? Mana ceu EN teh cenah arek ka dieu ceu EN teh ka mana? CN teh. Duh, CN teh ka mana nya? Tadi dia omongkeun Lila. Kok ada uyuhan di jalan oge meni panjang geuning. Nya heueuh takkan oge, tak arah lega buka kebon teh Ciin. Assalamualaikum. Aduh, yo. Mana jauh ka dieu teh geuning. Uing ti kusruk bieu. Kusruk? Tuh, mending ka bolong bujur. Bolong gitu. Heeh, jerona. Ya, milga-lega teuing. Heeh, urang teh hoream ngurusna. Sugan we pangneangankeun. Arek CN nu ieu na. Abi ku abi. Nya hayu wae, sok wae meureun ge dibagi 2 hasilna. Abi teh ka dieu teh sebenarnya niatna rek minta padamelan. Nya naon rek kokoret aing gede. Ya kan, tein kan loba tangkal cengek ya, kuliah impitan cengek tenan naon abi mah. Ajeun lah teh. Kela bagian panen, jeung bagian tunggu. Ari tunggu eta teh sok ti peuting tara. Tunggu mah paling nepi ka buri tuh da peuting mah beda deui aya. Heuh atuh kajeun lah. Beurang isuk nepi ka sore. Sabaraha gaji? Gajina 20.000 sabulan. 50.000. Heeh, 20.000. Atuh da moal mahi jeung abi 20.000 mah. Yo, ceu. Itu ditambahan jadi 30.000. Itu tuh tein. Sabaraha atuh, Cen? 50 we 50. 50? Heeh. Kalau orang tinggal di heulanya? Heeh. Meureun. 50.000 mah gampang ya, geus 50.000 lah. Orang kayanya. Heeh. Tapi engke dahar mah aya dibere. Dahar mah. Wih, dahar ongkohnya. Aduh, daek euy. 50.000. Tunggu hungkul mah gampang lah. Sampai tunggu panen. Heeh.
Terus ada kemana teh ina? Ya, ain mereka ditulah nya sugan. Wing langsung aina di eta na tunggu langsung aina. Ya udah nu tunggu na pira kurang mah haralayang nunguna oge di dieu Kajian mararatu tuh tieu bararentok ni barareureuh. Oh nya ah meuni koten eueuh. Mending geus bodas kieu nya ah meuni geulis kieu ha atuh lah. Geus ya, Bi. Ayo. Ya teh lah ya kala sisir tinggalin. Aduh bawa sih ayo. Ayo. Aduh alhamdulillah benang oge pagawean teh lah. Tibang nungguan kebon we mah gampang. Gampil. Diturut naon atuh teh intenya pika peso-peso aya. A few moments later. Cara rangkeul oge, mangkina lo baru ngiti lah. Asa keun sorangan mah euy, asa horor asa teh. Bukan kakarayakan naon di ah. Tein, balik dia atuh yang asasiun sorangan mah di kebon Tein. Wah liuk usah saha. Mau, wah euy umi. Aing mah balik ah. Baik keburu teuing kebon mah. Aing balik ah. Aduh, aing capek lulumpatan. Coba menihiem kieu aing meneh hese-hese teh nyangan duit 50.000 oge. Hembung ah. Aing mah meneh hanya ka kuli sakitu oge. Meneh hese-hese teh nyangan duit 50.000 oge aduh. Merinding. Oke guys. Ternyata kita asuk-asukan ke kebun. Perjuangan cina guys. Di tangan sampai merah-merah, kurangit. Sampai bentol-bentol. Aduh, mantep guys, jalannya jauh banget.